kamari karek 3 poe geus kikieuan. Tuh kabelah dia nya sentiknya orang dia tuh. Jadi cariosna urang teh rek nyieun paman nya aya ala lumurnya arulin ka dieu mun aya waktu insyaallah mun jadi kudu jadi pang-pang nama lamun teu jadi nya urang jadikeun baca nya urang neangan modal nasugan we atuh aya modal ti didinya nya ngamodalan. Tah jadi dia kayak orang nyen konsepna konsep tempat nongkrong nya. Tah ya. Ieu rencanana kamari jalan geus dijieun supaya bisa asup motor hungkul set. Jadi engke rencana di dieu parkiran awal jeung warung. Tong warung nama tong alus-alus ting lah warung seblak pokoknya taya cai geus normal alhamdulillahnya cai murni tuh murninya dicokot di itu ti juru tuh tina mata air ya mah asli. Tah konsepna ke di dieu rek nyieun sasaungan anu bisa ngiuhan jadi bisa ngopi bari ngadahar seblak. Oh my god. Wow. Nya tah belah ditu loba pokona mah jadi engke bisa bari nempo pemandangan mereka kelakan lauk tah dina danau-danau ieu teh. Insyaallah laukna urang lauk nu gagara rebo ieu teh nya. Tuh pokoknya minta dukungan anaknya jadi ulah bosen-bosen tuh ya asli ngageunahkeun euy. Insyaallah ya teh geus kalabayang mun jadi ting bakal kumaha.